Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi kita, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Tanqihul Qaul, alhamdulillah pada saat ini memasuki bab yang ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi, amin ya rabbal alamin. Al-babu tsaminu wal 'ishruna, ribab anu ka-28. Fi man'i syurbil khamri, eta tetep dina martelakeun kacegahna nginum arak. Bab yang ke-28 menjelaskan tentang haramnya minum arak dan dosa minum arak. Apa itu arak atau khamr? Nabi telah bersabda, kullu muskirin khamrun. Setiap perkara yang memabukkan, menghilangkan akal, maka itu namanya khamr. Bisa berbentuk pil, bisa berbentuk cair, atau bisa apapun yang membuat mabok, yang membuat akal kita hilang, maka itu dinamakan khamr secara garis besarnya. Adapun khamr yang ada di zaman Nabi yaitu air perasan anggur, perasan kurma, perasan madu, perasan gandum, sagu. Nah, itu yang biasa dipakai untuk minuman arak. Qala parantos ngadawu saha Nabiyyu alaihi salatu wassalam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man sing sajalma syariba anu nginum eta jalma al khamra kana arak di dunya lam yashrabha maka moal nginum eta jalma kana arak fil akhirati di akhirat. Barang siapa yang minum arak di dunia maka ia tidak akan meminum arak di surga. Wa qala alaihi salatu wassalam, sareng parantos ngadawu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man sing sajalma syariba anu nginum eta jalma al khamra kana arak mumsian sore. Paso sore asbaha maka jadi isuk-isukna eta jalma musyrikan eta anu musyrik. Mengerikan hadirin, barang siapa yang minum arak pada waktu sore maka pagi-paginya ia telah musyrik kepada Allah, telah mensekutukan Allah. Waman syaribaha dan jeung sing sajalma nu nginum eta jalma kana arak musbihan isuk-isuk amsa maka jadi pasosorena eta jalma musyrikan eta anu musyrik. Barang siapa yang minum arak pagi-pagi maka sorenya ia dalam keadaan musyrik. Nauzubillah summa naudzubillah. Jangan dianggap sepele hadirin ketika kita minum arak atau mengkonsumsi arak khamr, maka ketika pagi-pagi dikonsumsi, sore musyrik. Sore dikonsumsi, pagi-pagi musyrik. Kenapa dikatakan demikian? Karena orang yang minum arak itu kehilangan akal. Sehingga mudah bagi syaitan untuk membelokkan akidahnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, sareng parantos ngadawu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al khamru ari arak ummul khaba'isi eta indungna pirang-pirang kagorengan. Atau induknya berbagai macam setan-setan. Masya Allah. Bahwa arak itu adalah induknya kejelekan, induknya dosa, induknya perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paman syaribaha maka sing sajalma nu nginum eta jalma kana arak lam tuqbal maka teu ditarima naon salatuhu salatna eta jalma arba'ina yauman 40 poe. Barang siapa yang minum arak maka ibadah salatnya tidak akan diterima 40 hari. Atau kitu mah ulah salat leuwih deui deui dorakan. Cacak-cacak eta jalma nu minum arak lamun salat maka salatna moal ditarima salila 40 poe. Kumaha lamun anu teu salat leuwih-leuwih deui dorakana, nya salatna teu ditarima, nya kaduana ninggalkeun kana salat. Fa in mata maka lamun maot eta jalma wahya sareng ari eta jalma fi batnihi dina beuteungna eta jalma aya arakna. Dina beuteungna teh aya arakan keneh nya. Mata maka maut eta jalma mitatan jahiliyatan kalawan maut dina kaayaan jahiliyah. Naudzubillah subhanallah.
Barang siapa yang mati dalam keadaan perutnya masih ada arak, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah. Wa qala alaihi salatu wassalam sareng parantos ngadawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al khamru ari arak jima'ul ismi eta perkara anu ngumpulkeun kana dosa. Arak itu adalah induknya dosa, pangkalnya dosa. Naudzubillah, naudzubillah. Teringat kisah Barsiso, seorang waliullah yang digoda oleh iblis. Ia dijerumuskan oleh iblis dengan perantaraan minum arak. Itu seorang wali, apalagi kita yang bukan waliullah, bukan kekasih Allah. Naudzubillah summa naudzubillah. Semoga Allah melindungi kita. Wa qala alaihi salatu wassalam sareng parantos ngadawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syaribul khamri ari jalma anu nginum arak mal'unun eta dilaknat. Orang yang minum arak itu terkutuk atau dilaknat. Wa qala alaihi salatu wassalam sareng parantos ngadawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syaribul khamri ari anu nginum arak ka'abidi wasanin eta seperti nyembah berhala. Naudzubillah summa naudzubillah. Orang yang minum arak itu seperti orang yang menyembah berhala. Wa syaribul khamri sareng ari jalma nu minum arak ka'abidil Lata wal Uzza eta seperti anu nyembah Lata jeung Uzza. Orang yang minum arak itu seperti orang yang menyembah berhala, diantaranya menyembah Lata dan Uzza. Naudzubillah summa naudzubillah. Wa qala alaihi salatu wassalam sareng parantos ngadawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sing sajalma syariba nu nginum eta jalma al khamra kana arak faqad kafara maka teman-teman geus kufur eta jalma bima kana perkara angzala nu parantos nurunkeun kana eta perkara sallallahu taala Allah taala ala anbiya'ihi ka pirang-pirang nabina Allah. Barang siapa yang minum arak maka ia telah kufur kepada apa-apa yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya. Kufur terhadap wahyu, kufur terhadap kitab. Naudzubillah summa naudzubillah. Wa man sallama jeung sing sajalma anu uluk salam eta jalma ala syaribil khamri ka anu nginum arak au safahahu atawa sasalaman eta jalma ka anu nginum arak ahbato maka ngalebur saha Allah taala nu maha luhur amalahu kana amal eta jalma arba'ina sanatan 40 tahun. Barang siapa yang salam atau mengucapkan salam kepada orang yang sedang minum arak atau bermusafahah bersalaman dengan orang yang minum arak, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus melebur amalnya selama 40 tahun. Naudzubillah summa naudzubillah. Ketika ada orang yang minum arak, maka kalau kita mampu cegah orang tersebut, kalau tidak mampu nasihati, kalau tidak mampu lagi ingkar dengan hati kita, doakan semoga dapat hidayah. Jangan sampai kita uluk salam atau mengucapkan salam atau bersalam-salaman dengan orang yang sedang minum arak. Karena bisa jadi kita akan terbawa oleh mereka. Bukan mereka terbawa oleh kita, tapi kita akan terbawa oleh mereka. Wa qala alaihi salatu wassalam sareng parantos ngadawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'u moal pakumpul naon al khamru arak wal imanu sareng iman fi qalbi imriin dina hatena hijalma abadan salamana salilana salawasna. Tidak akan berkumpul arak dengan iman di dalam hati seseorang selamanya. Jadi mustahil orang yang minum arak itu dalam keadaan beriman, mustahil. Dan orang yang beriman mustahil minum arak. Sebab arak merupakan ummul khaba'is, induknya kejelekan-kejelekan dalam tanda kutip. Kalau kita masuk WC ada doanya, Allahumma inni a'udzubika minal khaba'is, minal khubusi wal khaba'isi. Itu setan laki-laki dan setan perempuan. Meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Bisa dikatakan arak itu adalah induknya setan, induknya kesalahan. Wa qala alaihi salatu wassalam sareng parantos ngadawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sing sajalma syariba nu nginum eta jalma al khamra kana arak hatta yuzila sehingga leungit naon akluhu akalna eta jalma yatihi maka ngadatangan ka eta jalma atanapi ngagaulan ka eta jalma sa asyaitonu setan fi duburihi dina duburna eta jalma arba'ina marratan kana 40 kali. Kama seperti halna yati ngadatangan sa ar-rajulu lalaki imro'atahu ka pamajikanana. Seperti halna ngagauli atanapi ngahubungan lalaki ka pamajikanana.
Naudzubillah summa naudzubillah. Barang siapa yang minum arak sehingga akalnya menjadi hilang, maka setan menggaulinya dari duburnya sebanyak 40 kali. Jadi lamun jalma nu mabok eta teh keur di dubur ku setan 40 kali. Sakumaha halna lalaki atanapi salaki hubungan atanapi jima jeung pamajikanana. Naudzubillah summa naudzubillah. Orang yang minum arak maka digauli duburnya oleh setan 40 kali sebagaimana suami menggauli istrinya. Naudzubillah summa naudzubillah. Wa qala alaihi salatu wasalam sareng parantos ngadawuhkeun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la'ana ngalaknat saha Allahu Allah al khamra kana arak wa syaribaha sareng ngalaknat Allah kanu nginum arak wa saqiyaha sareng ngalaknat Allah kanu nyicikeun arak wa bai'aha sareng ngalaknat Allah kanu ngajual arak wa mubta'aha sareng ngalaknat Allah kanu meuli arak wa asiroha sareng ngalaknat Allah kanu meres arak atanapi nyieun arak wa mu'tasiroha sareng ngalaknat Allah kanu nitah nyieun arak wa hamilaha sareng ngalaknat Allah kanu mawa arak wal mahmulata ilahi sareng ngalaknat Allah ka jalma anu mawa arak ka eta jalma anu datang ya, ngadatangkeun atanapi mawa arak ka eta jalma. Masya Allah ngerinya. Wa akila samaniha sareng ngalanat Allah ka jalma anu ngadahar ladang arak. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang minum arak, menuangkan arak, menjual arak, membeli arak, membuat arak dan menyuruh orang membuat arak dan orang yang membawakan arak dan orang yang datang membawa arak wal mahmulata jeung ka anu datang ya, mawa arak ilahi ka eta jalma orang yang memberikan arak kepada orang lain dan orang yang memakan harta dari hasil jual beli arak. Naudzubillah summa naudzubillah. Semua yang berhubungan dengan arak akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang minum arak, membeli arak, membuat arak, yang minta dibuatkan arak, bahkan yang melindungi tempat-tempat arak, maka semuanya akan Allah laknat. Naudzubillah summa naudzubillah. Namun apalah daya kita sebagai rakyat biasa yang tidak bisa berbuat banyak untuk membasmi arak, hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, saudara-saudara kita muslimin muslimat, mukminin mukminat dari kebinasaan, dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, demikianlah hadis-hadis yang menjelaskan tentang betapa mengerikannya orang yang minum arak, hukuman dosa daripada minum arak. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.